Mohon cenah bieu teh. Sajalma nu hadir di majelis ilmu lain di pasarnya. Di majelis ilmu dan di majelis pasar. Sajalma nu hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah bakal nyatet kata jalma dina tiap langkahna ibadah setahun. Oh, terus dia ya. Wa man qada hajata akhihil muslim, sahajalma anu nohonan, anu menyumponkan, non menyumponi, non nohonan teh. Ya, mengabulkan. Wa man qada sahajalma anu nohonan hajata akhihi, karena pangabutuhna dulur sesama muslim fi Ramadan dina bulan Ramadan. Qada maka Allah bakal nahonan. Qada Allah Ta'ala maka Allah bakal nahonan lahu kayata jalma alfa hajatin 1000 pangabutuh yaumul qiyamati di poe kiamat. Ngaran nahonan mah misalkan babang keur aya pangabutuh nya. Terus dicumponan kurehan, Bang, ente kunaon? Abdi cenah buat pangabutuh ieu. Oh iya atuh ku abdi bantuan. Cek rehan teh. Nya kurehan dibantuan. Dah, maka sakalinga bantuan eta rehan ku Allah bakal dicumponan 1000 pangabutuh engke di poe kiamat. Ya. Misalna ngelila-lila teuing ke di poe kiamat. Di poe kiamat oge bakal kontan di dunia oge. Kan secara otomatis engke oge babang ngarasa kabudian. Ya. Aya balas budi. Urang menjelma keur boga pangabutuh terus dicumponan ku rehan. Ya tuh kitu babang bakal ngerasa hayang males budi rehan ka babang. Maka hiji waktu kayak dagoan han. Kayak hiji waktu ku urang dibalas. Gitunya. Dibalas kahadean rehan ka urang cek babang. Karena ia berbicara karena balas budi, balas jasa orang lain anu memberikan sesuatu positif ke urang. Maka secara naluri urang oge hayang mere bantuan ka batur. Ulah kieu deui, tuluy we dibantuan. Nya keun bae cenah. Urang mah da emang bantuan keuneun urang mah. Keun bae teu kudu bantuan batur, tak ulah kitu. Kudu aya kahayangnya. Kudu aya kahayang urang nulungan atanapi nyumponan kahayang batur. Maka di dia urang sering-sering refreshing, sering-sering piknik, sering-sering ulin. Sering ulin ka mana? Di dia we di lembur sorangan di dia we. Maksudna sering-sering ulin teh sering-sering ngarasakeun kana pengalaman batur. Ngarasa karena pangabutuh batur. Ketika orang bisa di posisi manehanana. Atanapi secara lebih luasna orang bisa ku cara maca oge bisa. Itu cara refreshing orang. Itu nya motivasinya untuk bulan Ramadan ya. Jadi orang manfaatkan bulan Ramadan dengan cara ku mangpirang-pirang amal ibadah. Lebih khusus orang anu keur ngaji. Urang ngalanjutkeun kana pembahasan akhlaqul banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'arrif rahimahullah taala. Wa nafa'ana wa bi'ulumi amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sapuluhun ya. Wa bimadza tusarru wa bimadza
jeung kunaon carana tusaru nyenangkeun senang naon qulubul abai hatena indung bapa min abnaihim ti anak-anakna. Hal bi kasratil ma'lumati, apakah ku cara lobana ilmu pengetahuan, wa tawassu'i fi ma'rifatil lughati, jeung jembarna lobana fi ma'rifatil lughati dina nyaho ilmu bahasa. Ma'a fasadil akhlaqi, sarta goreng akhlak, wal adati jeung adat kebiasaan, wal adati wa idha'ati salawati wal wajibat, wa idha'ati salawati anu nyia-nyiakeun as-salawati wal wajibat, kana salat wal wajibati jeung kana kewajiban-kewajiban. Kalla, lain. Inna awwala ma yuqirru, sanyana ari awal, ari pangheula-heula na perkara. Yuqiru anu ngabungahkeun uyunahum kana hate inung bapa, kana non paningali inung bapa, wa yusilju jeung salju, naon salju tiis, salju teh mengsaljukan atau mengsaljukan, tapi mensejukan, nyejukeun sudurahum kana hate, kana sudur teh dada, namanya kana dada na kan teh nya lain kitu maksudna. Sudurahum kana hatena inung bapa, au atawa harin atawa an yarau eta yen ningali inung bapa auladahum ka anak-anakna mutamassikina anu nyekel pageuh biddini kana ibi dini kana agama. Ta'i'ina munqadina anu taat, ta'i'ina anu taat, munqadina tur patuh, ya'rifuna anu nyaho itu anak-anak rabbahum ka pangerana, wa nabiyahum jeung ka para nabina, wa ya'rifuna jeung nyahokeun
ubuwati kana kewajiban hak teh dia lain hak orang Indonesia nya lain hak teh dia mah kewajiban maranehanana wal insaniyati jeung ubuwati teh kewajiban ke bapak-bapak nganyahokeun kana hak-hak bapak-bapak wal insaniyati jeung kamanusaan wa yaqumuna jeung ngadegkeun ngalakukeun biwajibatihim kana kewajiban maranehanana nahwa kuli ahadin ka saperti setiap jalma ke setiap orang wa yastati'una jeung istita'ah jeung nyumponan jeung ngalaku nyumponan bisa lah an yanfa'u kana kamanfaatan anfusahum kana diri-dirina itu jalma-jalma qabla ahlihim samemeh dulurna wa qaumihim jeung kaumna summa nabtahiju tuluy summa nabtahiju tuluy ngarasa senang naon nufusul abai diri orang tua ba'da zalika satos kitu maksudna ketika ningali anak-anak diajar sungguh-sungguh biru yati abda biru yati ablazi akbadihim ku ningali ablazi akbadihim muta'alimina mustaqafina ningali barudak anak-anakna muta'alimina diajar mustaqafina jeung berpendidikan saqafah yafhamuna jeung paraham umur dunia kana urusan dunia wadini jeung urusan agama sok
lobana pengetahuan nah itu dia wabimaza apa orang ketika ditanya osoknya ditanya cita-cita naon gini anu yang naon yang ngajikeun duh orang tua tanya oh yang ngajikeun orang tua itu biasana aya cita-cita ketika orang ke orang tua hayang walas budina teh hayang manghajikeun nya hampir semua orang seperti itu tapi pada faktana waktu nate yang sangat lama ketika geus gede beda deui cita-cita beda deui tapi masih kena tercatat eta di ruang sisi dikasisikeun terkadang eta teh kasisikeun deui aya rezekina ieu milikna arek umrohkeun misalna ieu sekitar 30 juta gede mungkin meuli imah ongkos cita-cita baheula hayang ngahajikeun tapi ketika aya kesempatan untuk umroh henteu itunya nah aya pertanyaan wa bimadza tusarru qulubul abai min abnaihim kunaon carana dengan cara apa dengan cara naon hate kolot hate indung bapak supaya senang itunya karena ngaran senang makan aya sumberna dina hate nah tapi bisa tampak dina raut wajah tarupa-rupanya dina raut wajah oge termasuk ketika orang ningali kolot orang kamari ente balik heula ieu balik heula tah ketika balik atanapikeun ari nu dijemput unggal poe mah asa teu kaci nu jarang balikna pas balik ka imah
Eta kesan pertama ketika panggil jengkot kumaha. Eta we tingali we. Tanya we dina hate. Apakah mereka BS, B aja, biasa-biasa, atau mereka bunga, geningan. Wah, kumaha dengan cerita kumahanya. Aya anu deui. Aing. Make jeung balik sagala. Kan itunya rupa-rupa. Jadi aya beda-beda kelas. Aya nu emang dirindukan, si anak teh dirindukan kepulanganana. Aya nu be aja, budak balik biasa we. Seolah-olah aya jeung eueuh teh rata we nol gitu, rata we. Balik kajeun. Henteu oge, alhamdulillah gitu nya. Aya deui emang kehadiranna teh emang tidak diinginkan. Tidak meresahkan wae. Nah, eta urang termasuk ke mana? Tapi tetap secara keseluruhan, secara umumna, kumaha carana urang bisa nyenangkeun hate indung bapa. Hal bikasatil ma'lumat wa tabassu'i fi ma'rifatil lughati ma'a fasadil akhlaq. Apakah dengan cara pintar, ilmu pengetahuan, wah, pintar si eta mah. Ya. Terus mufradat bahasa Arabna, bahasa Inggris, bahasa Jerman, terus bahasa Prancis, bahasa Uzbekistan, bahasa Turki, bahasa Urdu, bahasa Papua, si babang lemburna meureun. Bahasa Papua Ikinaki. Itu bisa diajar, Bang, bahasa mah. Ikinaki kan diajar sababaraha bulan atuh. Karena ketertarikan, intinya eta. Karena ketertarikan orang hayang benar-benar diajar. Lamun biasa-biasa moal mampu. Lamun orang hayang pasti bakal bersungguh-sungguh ya. Ya hayang teh ya. Eta apa Bang we? Masana teu bisa lang-layangan jadi bisa coba. Ya. Hayang wah bae papanasan ge. Naon cenah Bang panas Bang aku ieu topi. Yos, hayang naon? Hayang bisa. Ya. Nah, apakah orang bisa nyenangkan orang tua teh dengan cara ku loba ilmu pengetahuan, bahkan pinter bahasa, dianggap pinter? Wah, saya mah emang jenius. Tapi dibarengan fasadil akhlak, goreng akhlak. Jeung adat kebiasaan goreng anu sok ninggalkeun kewajiban-kewajiban seperti sholat. Lah, lain. Ya. Nu bisa nyenangkeun mah lain eta. Zaman kiwari pan kitunya. Jadi tolak ukur nu nyenangkeun orang tua teh mani ayeuna mah. Jadi geus tergeser. Jadi tolak ukur nu bisa nyenangkeun orang tua teh ku duit. Sok we cobaan. Bukan. Hakikatna bukan eta lain. Bisa dites, bisa silakan coba sendiri. Kata rapi nunggus-nunggus we nu ayeuna lah, nu kuat-kuat urang. Nu kuat-kuat urang nu geus ayeuna mengalami kehidupan geus berpuluh-puluh tahun, silakan. Nu 50 tahun, 60 tahun, bere we paraban duit. Senang, angger hatena mah hampa. Ya, hampa. Naon sababna? Loba karena kieu loba jalma anu yang katakan tolak ukurna ku uang, ku duit, segala sesuatu na duit jeung duit terus we duit meskipun oke ilahnya orang butuh emang duitnya. Tapi itu bukan sesuatu emang nu harus dinyaankeun gitu duit deui. Silakan we. Carana sok wapan terus we kolot urang ku duit. Tapi anggar hampa hatena mah. Sebab segala sesuatu teu bisa disenangkeun ku duit wae. Ya. Karena ku urang dieukeun para bae duit wah adab-adaban akhlakna eueuhan celdog. Bahkan bisa jadi si seorang anak
nitah ngajadikeun babu indungna gara-gara manehna boga duit. Sok cenah mah kan ku abdi geus dikiriman 50 juta sebulan atuh gawe naon sabulan ieu teh? Har. Oh, si orang itu ieu di titah jadi babu ieu. Nauzubillah bener loba ieu. Loba kejadian model ayeuna zaman kiwari. Karena naon? Karena tidak ada pendidikan agama dina atina. Iya. Lain karena hayang nyenangkeun indung bapa, lain ku pedah lobana. Ilmu, pengetahuan, pinter, bahkan bahasa oge. Wah, dikuasai, tetapi akhlakna goreng. Tapi inna awwala ma yufirru uyunahum wa yustil sudurahum an yarau auladahum mutamassikina biddin. Tuh. Pastina anu ngajadikeun katengtreman kana ati indung bapa ketika anakna berpegang teguh kana ilmu agama. Ya. Sabab ku agama mah ngawangku kana ilmu nu lainna ku ilmu agama mah. Ku ilmu agama urang bisa memilih atanapi urang bisa memilih mana hak jeung nu batil teh, mana benar jeung salah teh, ku agama bisa kadeteksi. Bahkan dina ilmu nu lain itu sebagai bagian tina ilmu agama. Ya. Terus kieu ente sekolah ilmu oke, Waat nanya. Aya ilmu agama, aya ilmu umum ya. Oke. Ilmu agama naon wae? Fikih. Terus ilmu umum? Oke. IPS ya. Oke. Bahasa. Oke. Eta cik saha eta? Cik saha? Cik saha eta ilmu agama eta. Ilmu agama akhlak jeung sajabana. Ilmu umum IPS bahasa Indonesia cik saha eta? Cik ente nya. Apa cik ente bieu? Ini kieu, ilmu IPS naon? Ilmu pengetahuan sosial. Ketika ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial contoh, ketika orang mantuan orang, tadi teh ya babang. Rehan mantuan babang, itu aya sosialna teh. Ilmu pengetahuan sosial. Diganjar teh. Geuningan? Ilmu agama, ilmu umum. Nya, benar teh. Iya tetap kembali deui ke sudut pandang orang. Jadinya bakal kieu engkena teh ilmu dunia, katakanlah ilmu dunia bisa jadi ilmu akhirat. Kumaha tujuan orang. Nah, tapi sabalikna ilmu agama anu katakan berbasis agama bisa jadi ilmu dunia. Ketika ilmu agama eta misalna aduh, kurang mantapnya diduitkeun misalna. Diduitkeun kumaha? Diduitkeun kumahanya? Teuing da teu mayan euy. Teh diduitkeun we. Diduitkeun. Kitu we diduitkeun teuing kumaha diduitkeunana? Teu nyaho. Lain pelaku sudah kumanya diduitkeun. Atanapi dibumbui segala sesuatuna ku agamanya. Ayeuna mah politik dibumbuan ku agama. Padahal mah antara politik jeung agama terpisahnya sebenarnya namanya. Politik ada bagian ekonomi, bagianana aya pos masing-masing. Tah, tapi tetap agama aya di pucukna
gitu di puncakna ulah dicampur adukeun akhirnya kan mainnya karar itunya tak urang misalnya nu cicing dina pos agama ulah ulu biung urusan politik tapi lamun misalkan hayang ente ya hayang abdi mendadak bukan politik silakan sok cicing tidinya di ilmu politik sok mal boleh gitu tapi tetap ilmu agama oke orang nyekal ya jadi dicampur adukeun kieu ya dicampur adukeun teh dicampur adukeun engkena bisi kieu urang berpolitik tapi memanfaatkan agama dengan untuk tujuan politik ya manfaatkan ya agama untuk tujuan manehanana jang politik untuk dunia na eta nu teu meunang teh nah tah kumaha cenah nu bisa nyenangkeun indung Bapak nyata ketika ningali anak-anakna berpegang teguh karena agama sebab ketika geus nyicingan karena setidaknya orang aya pondasi karena agama minimalna orang bisa ngadoakeun kolotnya bisa ngadoakeun kolot bisa ngiriman surat Fatihah lain minta surat warisan surat tanah mah hudang heula atuh mah cenah padahal mah ilmuna geus maot hudang heula surat tanah eta di mana kalah nanyakeun nya auzubillahi min dzalik ngiriman Fatihah tapi dia pentingna orang pendidikan ilmu agama teh yang geus karasa ayeuna oge atuh silakan we tanya we ke orang-orang tua tapi oge teu saeutik anu beberapa oknum misalnya oknum anu katinggalina emang agamis tapi kalah menyalahgunakan keagamisan eta untuk mendulang harta khususnya karena harta warisan karena sok loba eta teh jika nu teu jalma jika lain jalma ngarti wae nah kumaha eta cenah ngagugat karena warisan atuh ngaran duit panas atuh tak urang mah diajar ti ayeuna nya ulah gugat mengugat tentang warisan kecuali bagi we warisan mah sesuai hakna ta'iina munqadina ya'rifuna rabbahum wa nabiyahum dah anu resep mah anu bakal nyenangkeun ati indung bapak urang mah nyata ketika ningali anak-anakna anu nyekel pageh kana ilmu agama taat jeung patuh tuluy oge diajar mengenal Allah jeung Rasulna mengenal Allah jeung Rasulna jongjon ari geus santeuna mengenal mah kayak geus mengenal kayak naik level deui karena paham kana tanya nah Allah wujud Allah qidam wa mukhalafatul lil hawadits kayak jongjon jang untuk ke depan next time kehidupan babang aya umur sakieu karek ngapalkeun wujud qidam wa can kaharti naon maksudna can kahartinya naon akeun bae sok apalkeun we heula oke next time geus umur nambahan oh nya bener bukti Allah aya teh beda jeung urang nyaan Allah mah henteu peureum teh ngosok peureum teh urang ceng hari babak jam sakieu nya jadi sabalikna si Paris elehan Allahu akbar ta'iina yarifuna huquqal ab
ubuwati wal insaniya. Bisa kitu heula ah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'aluka maghfirata wa fadla. Allahumma inni as'aluka. Sapertos batu anu mirahan. Batuk aki. Assalamualaikum Syekh Arif. Atosan heula nya dilajengkeun